Dugul, Dugul, kemana ba? Iya si Dugul telah panggih-panggih. Ih, kami telah panggih-panggih jeung Dugul yuk. Gua pangulon lah keur kuari keur melak pepelakan. Hayu orang pawa pangulon yuk. Yuk. Bo, ya jeng-jeng sen kapindah ke ku aing dak. Ye tempatna di mana melak nanya. Saha anu nek maparonan jeng-jeng ye kebuga tanah. Bini jeng-jeng maloba ieu lah. Dipikir-pikir dibolak-balik dibohong diutakeun daripada isina aing maparonan kebo mending maparonan jeng-jeng. Lamun aya 150 sewang maparonan kebo mah kadangkala sok kada sawah batur kana pare batur piomongeun buktina kebon cau aing ge hobea pi ditu teu uman jeng-jeng mah lumayan ieu mah daunan bae daun gobes lamun teu salah ceklok baheula mah ubar mengi bengek mengi kadinya eungap saparte teh eta lamun teu salah mah ieu daun gobes doang seng buah naja ila aya kapukan sok resel ye batur kieu ye ka mana ye biasa masuk jol si usup jeung si ieu sa si Dugul teuing ka mana meureun ka aing kali tulah nginum heula sampe mindakin ieu nginum heula aing sok aus engkena. Tepugu karunya ya. Amuai bae, mata aduh ngantuk bener. Padahal mah telok begadang. Can di kopian meureun ieu ya. Aduh. Oh nu nganterkeun kopi-kopi acan deui. Ih. Oreng aing janji jeung gua pangulon. Kamari ngomong tina hayang ngajakan bareng melak tatangkalan di kebon. Tapi steng lah kita heula we pangulon mah cantel mah timburi bae. Lah ngebon ieu mulai nyarekanan. Nek ngebon atuh bebas. Teu doang di pabrik mah pan kudu asup dan sakitu bae. Ngebon mah boga sorangan ieu nek kebon. Tenanon teu ngebon tenanon. Mulai nyarekanan cantel mah bebas. Aduh, pan ngerecak ieu beuteung. Geus, boneka. Loh, lapar beuteung ah. Kadituh lah. Sugan wa pangulon mah boga cau. Biasana mah sok rajin neuneunan cau ngagantung. Geus, kadi heula. Aduh. Kibaya lulus kana wake. Pamaya nek gawe dana mah semangat dah aing gawe gelah. Gawe teh semangat ya. Semangat nama kumanya. Kebogoh semangat nama kumah. Nek gawe lulus kana wake dah. Santai bae lah. Iyalah, mantep ya. Enak ini, makanan enak ini. Namanya ini ubi mantang. Coba kita mam dulu. Lapar. Terus ya, tawa. Kamu mau standar kemana nya tak? Yang si Dugul biasa mah yang trojol bae budak.
Kalau pohon mun kain goreng manis. Jadi mah baru gedut mah pohon agak lagi. Ah. Biasa mah tarong obat ada budak. Ting nama rokok men paling. Iya ge. Heeh. Mana? Hidup kalau bayar. Aduh. Pusing. Pak rumah baru kabogoh naik dong yang beren. Di dunia kedua kabogoh. Oh. Urut dulu, urut dah. Aduh. Nah, makasih tandel ya biasa nama norodil gak ngerokok doang, budak mah. Gua masih dugu mah. Biar rokok bet langsung mah dicauk mah nama. Kalau ngomong deh, ngomong talok mah nama, cicingan. Ada pulang alhamdulillah, terus aja, lur. Rokok-rokok waktu insya Allah mau kekurangan. Ngomong-ngomong hang minum ya tuh, sama ngopi atan ya. Ini kopi lah udah iya lah, lawan iya lah mantang. Pindah lah, duduk. Bilang nama halo deh ya. Bekal mawa ini ke kebon. Sugan ayah batu di kebon macai mawa. Kayak ngomong-ngomong, ya jublek dia menang di itu Kiwalungan. Ya kerjaman buah heula ya. Sigana bae kerjaman Prabu Siliwangi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, enak nih Wak. Duh. Ya jublek. Ngajak gua dibawa. Oh iya. Aku lima molongan aja sama tahunan Wak. Kerjaman Purbakala ya. Mohon. Kerjaman Purbakala. Lima berat dong lagi Wak. Deket sumur 7 menang nanti itulah di Walungan. Dong lima aya usianya berat dia mah. Iya jublek ya aya sejarah na. Siswalana ge aya nu beuki lama. Gitu. Nuhun. Kieu siswalana dengekeun. Heeh. Kini dina jublek baju berem dipoekeun. Ini rada geblek nek dibelem teu daekeun. Nah, eta tuh Ngeunaheun sawarna ge. Pokona mah boh ieu mah sejarah. Ieu lamun anu teu bisa lempang ieu pernah keur ieu anu teu bisa lempang bae ieu. emak dikumakeun tah Wak. Anu teu bisa lempang keur ieu nya lumpuh. Dicayan ieu dulu jumah diulaskeun kana bitisna. Anu bisa lempang ngadadak. Alhamdulillah nya. Anu jauh jodoh ka dieu di pandianana kana jublek ieu. Dong lamun ditinggalkeun kana bitis mah. Ieu lamun sok ketembak bedil angin, jamparing panah naon bae bedil. Ieu pandian ka dieu pangmenangan. Kana jublek karomah ieu. Ngomong-ngomong ke mana ieu nya? Duh, katanya. Ieu cantel. Wak, Kalau ngomong uang nek nyamper situ cantel heula ka ditu. Ya kami gede ka ditu lah, jaya Sasab bae nama. Yuk. Sok sasab ka ditu mah mah. Teh ngomong-ngomong nek cenah cenah ada yang nek nyamper cenah. Gitu. Oh, ada ka dieu lah. Aduh. Iya ya kebon tilok di toong-toong mah. Balala. Mana sararangek pugu mah aring sebalak ieu mah. Tangkal mantang ieu aya buahan euy ieu. Amun aya buahan mah di kali bae lumayan ieu lah. Kudu lapar kieu mah gitu. Yo. Lain, Naon nih? suka tertunggul. Ih, Suka lama tunggul. eta ai lempang kudu make rem tuh, Bang. Oh. Lain kenaonnya kenaon? Yo, tempoat tah. Ieu kebon telok di toong-toong wa yo. Dulu balalaki yo. Kadeu lu kuasukeun urang tunggul. Ih. Eta mau naon sih? Oh, iya. Hayang. Hayang naon eta? Beneran. Hah? Mantang. Beuh. Mantang ungu. Lah. Mantep ieu wa. Nyaho bae cantel ke lapar kieu. Lapar cantel ieu.
Lapar? Oh, Kebeneran burung. oh kebeneran. Ada dahar. Darinya. Sok. Ieu karak nempo ya cantel warna kieu ya, non mantang. Ieu warna beureum lain. Ya. Ieu mantang borosot. Koneng. Eta mah konengnya, eta mah sering nempo cantel ge. Ieu mah encan. Duangna ya amun di baladagun kana beuteung mah ieu coba ya nya. Lamun ngadarna eta mantang sok mejus bae. Tapi wa, iya mantang kieu mah cocokna. Tangkal mah loba di imah anak melak mah. Loba. Ngomong-ngomong curang amat di dieu mah di dieu. Ya. 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 Yo. Bukan uak puyuh gonggong keur mupuk gitu. Bang. Lamun geus di kopian kunaon pakai acara leuleus segala. Iya ya dong nah yang ngen Naon? anu di pikiran ya bagus nama. Mikiran naon tuh? Hah? Mikiran naon? Oh lo ngomong lah isin orang ngomong lagi ya. Ajeng acantel mah teu perlu izin. Curhat bae. Kabeh ge awewe di mamana ge curhat jeung acantel ngomongna mah mantep cenah. Pira kuy trek curhat. Biasa bae lah kehidupan. Kehidupan manusia mah biasa. Kadang aya manis, aya pahit. Bukan nu iya nu kan terus nama bukan nu aya antingan. Gampang, daek teh nu aya antingan. Naon? Embe. Ih, Gelos ya. atuh lain gelo. Ngomong aya nu antingan. Hayu, di ditu aya embe, engke dek dibere antingan. Hayu. Oh gaeng lah. Ih, Ayo nduit nama. Segerang nama. Rangda, Sama ini barang lagi. aya. Rangda mantap. Bah, Wah, heno. gimana coba ya kira-kira? Bener daek. Kecewa moal. Aduh insya Allah hari dulu mamual. Cantel kemana ya nya? Jalan parpuh baik. Nges kebal rok panggilnya si cantel ya. Kamu si dugu mah. Kemana buat ada jelema? Naon yuk? Ngomong sorangan Eh. bae. Oh, kebeneran ya jat. Heubeul rok panggil kemana bae ya? Kumaha? Atuh biasa. Sager beuteng. Alhamdulillah ai beuteung mah kakarapakan. Lain pangneo kuari mah ngebon cenah ya. Alhamdulillah. Ngebon naon kira-kira ya? Tadi rencana mah nek kebon cabe. Atuh lada meureun cabe mah. Ento, ieu Oh. mah cabena hebat ieu mah. Amis rasana Oh, ge. ya. Atuh mending ngebon paria amis. Eta mah kecut. Ngomong-ngomong ieu. Cantel kan di kebon. Kayak pasti kan butuh karyawan. Daek teu kira-kira ngabantuan di kebon cantel. Teu hayang ai. Oh, kenapa bae? Kunaon? Duitan bantuan. Heh, Ngarang. eta bahan jadi duit. Teu nyaho mah. Bayar duit atuh waduh sabaraha ya bayar ka urang sapoana, ha? Tergantung kumaha penghasilan. Najan wani ge jeung nempo gawena. Percuma ngagawe ge ai ibaratna lukrak-lukluk doang mah. Sanu na kagaji. Oh, bener ya. Oh, geus lah ke bae. Lah. Insyaallah urang ieu jawab geus bae ya. Eh. Nah, nya. Encan di kopian meureun. Geus tadi ngopi mah ya.